Bismillahirrahmanirrahim. Ihalatuka ari ngalihkeun anjeun atawa ngadagokeun menang ngalihkeun menang. Ihalatuka ari ngadagokeun anjeun al a'mala kana pirang-pirang amal. Ala wujudil farogi kana ayana salse eta min ru'una tin nafsi tina garahna nafsu tina sawarehna pirang-pirang taihiangna nafsu asama gitu garahna sih kumprungna nafsu tadi gitu. Taidakana mangka di mana-mana kabuktian sah al muridu si murid eta mustagilan anu katungkul bihalin kutingkah min ahwali dunyahu tina pirang-pirang tingkah dunyana itu si murid. Wakana jeung kabuktian dalika itu hal eta yamna'uhu nyegah itu daliku ka murid minal a'mali tina pirang-pirang amal allati anu yatawassalu tepi si murid biha ku sabab lati ila hadrati maulahu hadirat pangeran itu si murid wa ahala jeung ngadagokeun atawa ngalihkeun itu si murid dalika kana itu lati ala farogihi kana sasena si murid min tilkal isgoli tina itu kariweuh pakola mangka ngadawuh si murid ida tafarogtu di mana-mana sase kaula amil tu maka amal kaula karena kabuktian naon dalika itu ida tafarogtu amil tu teh eta dalilan ciri ala ru'unati nafsihi karena garahna nafsuna itu si murid. Waru'una tu jeung ari ngaran ru'una taihiyang asal malogat hartiana eta dorbun sawarna minal hamakoti tina kumprung wadhalika ta'ari anu geus ditutur eta litaswitihi karena ngengke-ngengkena itu si murid al amala kana amal ari hamakohna teh ta karena ngengke-ngengkena si murid kana amal ila parogi awanihi kana salse waktuna itu si murid wakod laya jidu jeung terkadang henteu manggihan si murid mahlatan kana kasalsean baliak tatipuhu balikta nyamar ka itu si murid naon al-mautu maut qabla dalika samemena itu farogi awanihi ayazdadu atawana tambah-tambah naon sugluhu riweuhna itu si murid atawa katungkulna itu si murid atawa tambah-tambah katungkulna si murid lianna isgholat dunya karena sanyanyana ngungkul kenana dunya atawa na kariwa dunya itu kurang eta ya tadaa sili ajak non ba'duha sawarena itu isgholut dunya ila ba'din ka sawarena deui walau purida lamun dipasti itu misi murid annahu kana sanatu si murid kaparogo salsa si murid minha tina itu kariweuh tina isgolid dunya tadinya ta pakod dia tabaddalu makanya ta ganti naon azmuhu ajamanana itu si murid ataga aku jeung lemah naon niatna itu si murid. Hikmah ke-18
ihalatukal a'mal al wujudil farogi min ru'unatin nafsi. Ngadagokeun amal kana aya salse eta teh tina sawarehna kakumprunganana nafsu. Tong digugu ke rek daek getol wiridan geus beres macul, mun gitu. Ke cenah rek getol wiridan teh geus beres pagawean ayeuna mah keur usum panen deui. Eta teh min ru'unatin nafsi gitu. Jadi eta teh juga nama alus kan, jadi ada mudah keriwun, kemudian salse cenah. Padahal mah itu termasuk menurunatin nafsi. Dan nyata nama kadang-kadang itu, ada yang ke salse, nyendai pegawaian kelas. Wah ini mah nganyan ima ini mah, keburu deh. Atau anak kumaha? Encan nepi karena salah saya keburu maut mana gitu. Non sebabna li anna isqalat dunya ya tada ada dua ala badin. Karena sanyana kadeu dunya mah sok silih aja, silih timpah gitu. Atawana kadang-kadang robah. Tadi memundur salse panen kena menunggu beres panen rek getol wiridan gitu kena misal saya teh wiridan ieu nyendei pegawai sejen itu atawana tepati purun aing sing misal saya ge henteu deh eta mah ngarah jiga hebat hungkul jiga bener da teu salah aing kasanajan teu getol wiridan gaena naon sababna sabab ngajam engke arek cenah kitu tuh kan lain mah keuriweuh aduh mara juga alus. Al wajibu mangkarin wajib alaihi kasih murid eta anu hudu tanginas. Pokona malah sing tanginas we kana amal ilama kana perkara yusiluhu anu nepikeun itu maka si murid ila maulahu ka pangeran itu murid qabla tawati samemehna lepot. Nu penting mah sama mina lepot kudu buru-buru sing tanginas kana migawe amal walida kuaina kitu kila diucapkeun naon al waktu ari waktu eta kasepi sapertikeun pedang waktu mah kaos pedang cenah ilam taqsa'u lamun teu ngeureutkeun anjeun hukana itu set koto aka maka ngeureut itu set ka anjeun mun ku anjeun teu dikereutkeun anjeun dikereut pedangna tak kitu. Namun anjeun teu pinter ngagunakeun waktu, cilaka anjeun karena eta waktu. 18 latatlub ulah nyupri anjeun. Binuti Allah ayyuhrijaka karena yang ngaluarkeun Allah ka anjeun. Min halatin tina tingkah dunyawiyatin bangsa dunia. Kasanaatin seperti patukangan, audiniatin atau bangsa agama. Gitu. Tingkah bangsa dunia atau bangsa agama. Kata lebih ilmin seperti nyupri ilmu. Liasta milaka supaya ngamalkan Allah ke anjeun. Liasta milaka supaya ngamalkan Allah ke anjeun. Di madina perkara siwaha salianti itu halah. Ditahawahu mika karena nyangka anjeun. Annama kana sana perkara antari anjeun pidina itu ma eta ikun anu ngarintangan anu hudika tina tanginas anjeun li hadratihi kana taroki jeung suluh ka hadrat Allah. Kalau ardaka mangkala mun ngeresakeun Allah ka anjeun ay ahabbaka tegasna mikaresep Allah ka anjeun wa kunta jeung kabuktian anjeun eta min ahli iradati ti ahli pakarepan lasta malaka tangtu ngamalkeun lasta malaka tangtu ngamalkeun Allah ka anjeun istimalan mahbuban kana kalawan ngamalkeun anu dipikaresep indahu munggu Allah bi ayya pikoka keun meretau teh Allah ka anjeun lil af'ali sholihati kana pirang-pirang amal soleh wa yusgila
jeung nungkulkeun Allah qalbaka kana hate anjeun bihi kana itu istimalan mahbuban min ghairi ikhrajin tina henteu ngaluarkeun. Ka-18 latatlu binu ayukhrijaka min halatin yastamilaka fi masyiwaha. Ulah nyupri ka Allah karena dikaluarkeun anjeun tina eta tingkah Allah supaya Allah ngamalkeun anjeun dina salian eta tingkah. Gusti abdi teh geura cenah ulah dijadikeun tukang buburu sabab ilmu sabab ieu teh waktu dibeli batur. Coba lamun abdi jadi tukang muruhkeun mah meureun sal saya abdi teh kanyat wiridan heula mun tah salat teh. Jadi ibadah teh jongkeun abdi teh. Tah kade ulah kigituan teh. Mun sababna nya moal da cukup pira waktu itu. Juga nyalahkeun Allah so. Atuh da Gusti abdi teh dijadikeun tukang buburu tangka teh bisa ibadah. Saya jeung kitu teh. Kan juga alusnya. Jadikan Gusti abdi tukang muruhkeun belajar tukang buburu. Batu kaburu ibadah bener ka Gusti ari. Waktuna bea cenah pake dibeli batur. Jadi engke mun diabot Allah rek ngahujak ieu nya. Kunaon maneh teu getol wiridan, kunaon maneh ibadah bet henteu khusyuk. Apa dah ku Gusti abdi teh meureun dijadikeun tukang buburu. Teh kitu nya kata kitu. Mahi kitu hujah kata kitu. Moal mamahi. Sudah Gusti abdi mah boga bapak pakir metak teu nyaan ge masantren. Ek mah itu teh. Hujah dipake kitu, pake hujahan model kitu ka Allah. Ku sabab teu benerna ibadah anggeun. Kunaon sia teu bener ibadah teh? Sudah Gusti abdi mah teu masantren. Kunaon sih teu masantren? Bapak abdi pakir teh coba lamun ka batur mah abdi teh bisa masantren bener. Sia batur geloban pake batan sia jejeg aing ibadah cenah bener. Kade teh nafsu kana wae teh kan? Mata sing ingat sifat nafsu mah antun kirabillah nentang ka Allah sifat nafsu. Dosa benerna mah lain tedah pakir, tedah teu maksud ada pergi pakir keburu aya. Abdi mah Gusti atuh da beunghar teh, jadi riweuh nguruskeun dunya. Tah kada beunghar batu ge beunghar. Oh, banu kaburu ibadah. Matak di mana urang teu ngajalankeun ibadah anu bener ka Allah ku sabab perkara nu aya di urang lain tedah eta perkara sing ingat sabenerna mah pada anjeun teu ngamaksud cenah boga ongkos atuh darek ngaji mentak sing ngaji lah jare kuling geus sok anyuk hutang maka kudu boga alasan gitu ari bener mah ngamaksud jadi teu migawena kana eta ibadah teh lain kehalangan kupedah jadi patukangan tukang tani, tukang buburu atau pakir. Lain pedah tengah maksud we. Sehingga kalau minta dikeluarkan tina eta perkara supaya jadi ahli ibadah. Ya. Kalau arodaka lasta malaka min ghairi ikhrajin. Eta elat nama. Namun Allah ngersakeun maka anjeun. Jadi jalma tukang ibadah mising jadi jalma fakir ge, kaburu ibadah. Tuku dikaluarkeun ti dinya. Balas ulah nentang hukum waktu itu. Ai mau baku ikat tegasna sarta tetepna anjeun alah-alah tika dina tingkah anjeun. Fakir jadi tukang daun aja tukang buburu. Alati anu antari anjeun alaiha dina itu lati. Lidakana di mana-mana kabuktian salah murid si murid ala halatin natepan dina tingkah la tuafiku anu temetukan itu halah gordohu kana pasudaan itu si murid wakana ting kabuktian itu halah eta mubahatan anu dimenangkeun bisyar'i mungku syarat layan bagi teu perlu lau ka si murid non aya rumah yang neja si murid
al-khurja kana keluar min hatina itu halah binafsihi kalawan dirina itu si murid. Wa yu'aridu jeung nentang itu si murid hukmal waktu kana hukuman waktu. Kama seperti perkara marono sekaliwat itu umat. Kade ulah nentang hukuman waktu. Tapi syarat anu bertentangan jeung syarat kade sing Bikoli ditundawan musonib mataroka minal jahli syai'an lapad mataroka minal jahli syai'an ilah. Wakadai penyakit itu seperti menceritakan layan bagi perlu lahu kaitu si murid. Naon ayu arido yang nentang si murid hukmal waktu kana hukuman waktu. Ayat luba jeung nyupri itu si murid teh. Min maulahu tu pangeran itu si murid ayu rijau kana yang ngaluarkeun Allah kaitu si murid min hatina tahala. Wa yasta'milahu jeung ngamalkeun Allah kaitu si murid fi madina perkara siwa salian teh halah. Ya hada karena sanyana ieu perkara tah karena sana kejadian teh minta dikeluarkeun ayuh rijahu teh eta hada teh di anna hada karena sana ieu perkara minta dikeluarkeun tina eta halah eta minat takhiri tina milih tina sawarehna milih-milih Allah ka Gusti Allah. Wala hirata saya pamilih lauka itu si abdi pidalika dina itu hada. Raja ngatur Allah ka Gusti abdi teh jadikeun tukang anu haji aku mah cik Allah. Ngatur segala. Mang maneh ngatur teh aing cik Allah ngatur teh. Cik teh manu kitu sopan teh kira-kira. Gusti salah teh dan tak abdi teh ibarat ku Gusti dijadikeun tukang tani abdi teh coba jadi tukang dagang mari teh ing beureunan. Itu tukang terima atas maco atau udah capek, sakit maghrib itu keburu isya. Nyalahkan Allah, itu sombong bener aja nyalahkan Allah. Balian bagi balik tak perlu non ayat lu yang nyupri itu si murid husnal adabi karena alus adab-adaban mahu sarta Allah Ta'ala. Tapi wajib husnul adab ke Allah Ta'ala. Batur mah ngaku salah Gusti abdi anu lepatna teh. Nah gitu, menyalahkeun Allah. Wa ifaro muradi jeung kana milih nu dikarepkeun ku Allah ala ikhtiyarihi ninggalkeun pamilihna itu si murid. Urang mah yang jadi tukang dagang, walau dijadikeun tukang tani. Itu entong kelakana nyalahkeun Allah. Kade tinggalkeun pamilih urang tarimakeun pilih pamilih Allah teu bodoh Allah tente sing bodoh kena urang faida alima di mana-mana nyaho itu si murid kaya pariutaina pada faida alima maka di mana-mana nyaho menurut si murid sama lahu pangeran itu murid dalika karena itu ada karena Gusti tutur istakmalahu maka ngamalkan Allah kaitu si murid istimalan mahbuban karena ngamalkan anu dipikaresep indahu itu si murid mabakoihi sarta tetepna itu si murid alamatna perkara huwa itu si murid alaihi dina itu mah dalam ku Allah Ta'ala tak dijadikeun mah ahli Allah mising jadi jama pakir jeung jadi jama tukang buburu ge ku Allah dibisahkeun ibadah ka Allah. Sabenerna mah maneh jadi tukang buburu teu bisa ibadah getol teh. Eta mah alamat maneh teh dijadikeun jalma nu hina ku Allah Taala kitu tah. Kalah nyalahkeun Allah payakunu mangka kabuktian itu si murid idzaka dina nalikana istakmalahu istimalan mahbuban eta bi muradillahi cicing dina nu dikarepkeun ku Allah lahu itu si murid la bi muradihi lain dina anu dikarepkeun ku itu si murid li nafsihi pikeun dina murid wa huwa ta'ditu itu cicing dina dikarepkeun ku Allah eta khairun dawi alus lahu pikeun itu si murid mimma kibatan perkara
ikhtarhu anu milih murid kana itu mah. Kalau qala jeung lamun ngadawu musannif laha shola tangtu hasil laka ka anjeun naon al matlubu anu disupri min ghairi ikhrajin tina henteu ngaluarkeun lakana tangtu kabuktian itu dawuhan musannif teh eta aula leuwih utama gitu. Jadi walau qala lahasola lakal matlub jema istakmalahu istimalan mahbuban cenah gitu. Alamun lahasola lakal matlub bin ghairi ikhrajin lakana eta teh tangtu leuwih utama. Tong menta dikaluarkeun tina pagawean anjeun anu ku Allah geus ditetepkeun anjeun sebagai tukang tani, tukang dagang, tukang buburu, entong. Dan lamun hege ayeuna Allah rek ngeresakeun ka anjeun jadi jalma anu bagja mah mising tetep di dinya ge. Nah, ku Allah taala teh dihasilkeun anu disupri. Geus tong menta kaluar tina eta pagawean karena anjeun boga tujuan hayang jadi jalma anu getol ibadah. Menta dikaluarkeun tina pakir ku Allah. Sing inget sanajan cicing dina pakir ge hasil anu dimaksud lamun memang ku Allah anjeun rek dijadikeun ahlina Allah mah teu kudu dikaluarkeun heula dianggap teu bisa Allah nyieun jalma ahli ibadah anu fakir, dianggap teu bisa Allah taala nyieun ahli ngajadikeun ahli Allah ka jalma-jalma anu riweuh ku pagawean. Kawasa Allah taala teh tentang ukur waktu sanajan cicing dina eta ge kudu dikaluarkeun kudu kaluar anjeun tidinya tina patukangan anu teu ceuk anjeun salah. Nah hasil anu dimaksud mah laha shola lakal matlub bin ghairi ikhrajin sing eta amalokana anapun lamun kabuktian itu si murid eta halatin tepan dina tingkah la tuafikun temetukan itu halah asara kana sara kumaha aya mah ieu mah temetukan aing teh jadi naon jadi tukang maling geus eta mah ulah jang dikitu wa cicing dinya bae da ku Allah aing dimaling jadi jabariyah ya teh mah ieu mah lamun anu teu bertentangan jeung sara gitu ori jadi patukangan jadi tukang korupsi ulah ridho cicing dinya lamun ku Allah dijadikeun patukangan naon we pagawean anu teu diharamkeun ku sara gitu dimenangkeun ku sarana. Ari jadi tukang daun menang rin ku sara. Atawa haram. Tukang diburu menang ku sara Pak. Lamun bertentangan jeung sara kumaha? Kaya jibu mangka wajib alaihi ka itu si ambi nan al musyara'atu buru-buru ilal intiqali kanapina. Jadi tukang maling buru-buru ren. Watalabi jeung nyupri min malahu ti pangeran itu si murid. Buru-buru eta mah kana pindah jeung kana nyupri ti Allah ayun kelahu kana yen muga minahkeun Allahu ka itu si murid ila makana perkara yurdihi nu ngariduan Allah kana itu mah. Tapi lamun jadi pagawean anu teu diridhoan mah ku Allah buru-buru pindah jeung buru-buru menta ka Allah dipinahkeun jadinya. Nah, gitu. Ma'rodat 20 ya, ikhwan ke 20. Ma'rodat henteu mikarep ngarepkeun kurang. Naon himmatu salikin cita-citana jalma anu suluk. Aisa irin tegesna salikin teu lumpang ilallah taala ka Allah taala. Salikin teh nyaeta jalma nu ngambah makom yakin salapan. Taubat, sabar, syukur, ridho, hauf, roja, tawakal, zuhud. Mungkin ka makom mahabbah salapan tah. Kunaon ku hatena, lamun hate jalma ngambah makom yakin salapan eta disebutna salikin. Anta kita kana yen cicing itu si salik. Indama dina perkara
Kusipa nu dibuka itu laha karena itu himmatu salikin. Maksudnya maka salik ini. Karena himmatu salikin kadinya. Di asna'i suluki dina tengah-tengah suluk minal ma'arifi tina pirang-pirang kamarifatan wal asrori jeung pirang-pirang rahasia wal anwari jeung pirang-pirang nur di ayaro kuyan ningali itu si salik teh annama kana sana perkara wasalana tepi itu ilahi ka itu salik minal ma'rifati tina kamarifatan wa daukil akhwali jeung daukiyah dina pirang-pirang tingkah wa manazilatil maqamati jeung pirang-pirang darajatna pirang-pirang makom wa ari itu eta gogiatu kuswa antek-antekna kaluhuran wa nihayatu jeung tegasna panungtungan tatakipu mangka cicing naon himatuhu cita-citana itu si salik indahu dina itu wa yata'asyakuhu jeung mika cinta itu si salik kana itu wa yuhibbuhu jeung tegasna mika resep salik kana itu awjaro atau ningali itu salik annama kana sana perkara kuhu anu tetep itu dina saluhureun itu salik eta agamu leuwih agung dina tibatan itu salik wakinahu tetapina itu salik eta yakna'u walap cukup salik dibalik kalawan itu wayaro jeung ningali itu si salik annapihi kana seungeuna eta tetep di itu salik teh al kifayata aya kecukupan isim inna muakhir al kifayata aya kecukupan kalau yarko maka naik salik himati kalawan cita-cita itu salik yaro atau ningali salik kusyuro himati karena pondokna cita-cita itu salik anit taroki tina naik lima karena perkara taroki itu tina naik lima karena perkara pokok tetap itu masalah itu salik illa wanadathu tayyid kecuali ngagero kaitu salik naon hawa tipul hakikoti pirang-pirang hati pakekat tepati-pati himah salikin ngarepkeun kana cicing dina nu dibuka contohna urang teh jadi jalma tukang wirid getol wiridna taroki jeung suluk hatena ka hadrat Allah brai ditepikeun ku Allah kana makom muka syafah kamana ka alam misal cek hate salikin deh aing rek cicingna di dieu nepi ka misal mun sababna nepi ka misal teh aing kan bisa nyebutan anu bakal datang lama datang kang cenah abdi teh rek anu halus atau goreng teh aing tempuh lah ka misal rai tempuh kami misalkan itu goreng siya mualakna lagi goreng itu mah kamana siya tuh dagang kebulawetan siya mah kuyang kitu teh pan jawa teh daratang ngalut jadi ngaruna di pada muka sapa teh ku Allah taala nah maksud cicing dina eta muka sapa ka alam misal di mana salikin aya harapan cicing dina eta anu dibuka ku Allah ta illa wa nadathu hawati pula kekat kecuali ngegero hawati pula kekat digero tak aya obrolan ti naon aya hati ti ka manehna jadi salikin malam rek cicing mentok di dinya teh aya hati datang anu negor hei sia cicing dinya jauh kana sia perjalanan kokora muka sapa kami sal sia urun tuh kajabarut Wangitkeun dobrak hijab malakut. Masuk ka jabarut hopro pustawan ko bakal sen warna mentok di dinya sejauh kana ka Allah. Gitu. Eta teh hawatipul hakikat teh hakikatna mah ti Allah. Sabenerna mah kekuatan guru adam guru mursyid begitu saja.
Mata kudu boga guru mursyid teh sabab ruhul a'dam guru mursyid teh sok ngahancurkeun hijab hatena murid. Kaduana sok ngabingbing hatena murid nalika taroki jeung suluk. Sok ngabingbing ka kadieu. Teh ngabingbing teh. Mata kalau menaik urang teh migawe salah. Sok aya ngimpi, lamun teu kitu ge ngimpi, aing ditegor ku guru sia teh ngedeng we, cik atuh wiridan hirup teh. Geus puguh teh semplek mencak semplak, ora jatuh dong. Oh, eta teh panegor. Di mana sih? Tah eta bimbingan guru teh eta ya. Ayeuna salikin keur lempang ka hadrat Allah taala, lamun ngarepkeun cicing dina eta tempatnya ditegor ku Allah. Kumaha? Ku hawati pula hakikat. Ayeuna hawati putu geus pirang-pirang hatib ngomong omongan tanpa suara hatib itu. Obrolan teh kurang bahasana. Sabenerna maling ngobrol kada eta ini jeung harewos jin dia. Sok aya zaman bebeja. Cenah abdi mah sok ngaharewos dia ka dieu teh. Lamun abdi sare teh ngaharewos kana ceuli. Gerahudang sia teh cenah tahajud. Koreja tudang. Disangkana teh hatib. Tahajud bener. Ke diharewoskeun deui. Kurang lempang sa ke belah kidul, ini ke kidul. Sore ahli dugal itu teh. Tukang puasa, tukang wiridan. Itu. Itu kan karena pika alam jin kade bisa disangka hati pul hakikat itu. Dan kitu hati pul hakikatna. Ilham ya Allah Ta'ala. Kadieu kana rohani penegurna. Lain kana ceuli ka dieu. Nusuk harawas kana ceuli mah jin itu mah. Kade. Kita ngaco. Mending lawan jejeg kana Bira tahajud, kok jawab udang. Lamun kieu sa ingat buka kewajiban gereng adat, penci teh ribu. Mana aing camun cit kewajiban. Ari jin teh nipuna mah bisaan, sing kuat iman, sing getol ibadah. Teu ngarek ngasarkeun ka ditu namanya. Mungkin mana palanya sudah disasarkan kan kade. Selama ngaharewas kena celim maka dia soal salah jin. Kadieu jangan ka kana ruhul ado murang ngaharewasna. Kotor malaki, daga dia kotor malaki. Khawatir pula hakikat mah. Nah, piuruk ya Allah laduni, khawatir pula hakikat teh. Lain kana coli ka dieu ngaharewas. Kalau kira ayah bahasa khawatir. Ada dulu katanya omongan tanpa jirim khawatir. Tak eta cek jin aing ge bisa tanpa jirim khawatir kemana-mana. Karena curi tapi nangarewasna. Kade masuk ngaraji ilmu hikmah anu teu boga guru mursyid tak kitu teh salah sabda. Harewas jin disangka khawatir pul hakikat. Ayat itu di hiji tempat di daerah kidul daerah Singaparna. Hiji Jawa mapatahan batur eta mah osok riung tas cumahan awewe kan. Riung patahan batur. Ngan anu mapatahanna teh ingetkeun. Tuh banyak teh ingetkeun. Macabrok mana mau patahan batur. Mun aya mapatahan batur inget. Ngawinur sugan mesti. Hartina teh sadar kieu ka usaha. Disangkana mah teh majdub ku muridna. Wah, guru uing majdub cenah teh inget teh majdub betul. Majdub. Da ditanya ge ku Kang, ilmu naon ieu teh? Cenah laduni cenah teh. Laduni. Hari geus balik ka dia nelpon muridna. Ya cenah si ibu cenah nyeri hulu cenah jujungkelan.
Kumaha cenah? Kana laduni cing teh. Tamaan ku laduni itu. Laduni jungkolan gitu tos namaan. Peureun namaana cing cager ge. Tapi kalau aya batur ka dinya teh. Olah. Sia cenah. Ijen cenah, ajengan, bising ajengan ge, carekan datang. Mamawa sabuk sia cenah cangkeng, pijan, musyrik teh masjid. Waduh. Picun waduh. Lempes ajengan teh da. Waduh nyahoon kok aing cenah mau sabuk ge. Mun aya tukang usaha, waduh, sia macam tarangna dunia hunggul atuh cenah. Waduh. Panjiganya. Sing kuat iman, cenah sing betul ibadah tuh. Kira aku cenah jin sing kuat iman cenah gitu. Malah mah kan dia orang ngaji kadinya, ngaji. Walena hadir. Pinter eta. Sanggeus ngaji teh, cenah ieu ilmu kaharti nu kieu cenah. Aduh. Kata nyalirukeunana bisa anu teh. Asalna kumaha boga salaki goreng adat. Wirida eta teh cenah maca Quran we tadarus da. Nalangsa umurnya. Kualak terang ngana pokohan. Goreng adat gawena mabuk salaki. Wah cenah abdi teh ditanya mimitina. Tak kitu cenah mimitina mah teh. Tuluy ye cenah abdi teh wiridan we cenah puasa wiridan. Guru soranganna di imah. Lila-lila cenah karuhun datang cenah ka abdi. Tak eta jin. Lain karuhun eta teh jin sebenarnya. Nah hodam ka manehna timbul keanehan. Eta ditaranya yang jadi bupati kita datang ka dieu. Apa? Saliru. Jeung lamun aya nu mere dibagikeun, tah jigan alus teh. Aya nu mere yo, aya nu kurban sapi dibagikeun ka masyarakat kabeh. Aya nu mere duit, bagikeun, aya teu betul dunia cenah. Aduh. Pan jiganya. Lamun cek mun anu teu apaleun bab ilmu hikmah, wah waliullah sugan ieu mah cenah. Wali akhyar teh ieu cenah meureunan. Ada bisi kabobodo maneh kudu kitu, entong lah. Bahaya teh, khawatir ye deh. Alati anu tahtipu ngahatip itu lati ala qalbihi kana hatena itu si salik. Nah, min jatil hakikatil ilahiyati ti jihad hakikat nu bangsa ka pangeranan. Itu tah kana hate ka dieu ye. Kana sihir hate teh maksudna mana qalbun di dieu teh. Ari qalbun dahrul qalbi mah kaudah keneh ku jin itu. Hate tegal jin teh tah hate nu poek tegal jin itu. Entak cikolot cenah ulah sok nu poek tegal jurig. Kalau hate urang ge poek mah tegal jurig cenah. Hoyong tamilu jeung pantes naon makna seuneu makna. Ila nadahu angin ngagero kaitu si sali naon lisanu halil hakikati lisan hal hakikat. Jadi hawatip tenan itu lisan halna hakikat. Jadi datang di hadrat Allah lisanul hal. Apa lisanul hal? Caritaan tinggal lisanul hal. Seperti kieu jang. Aya cau ta ieu mah geus rada musasak pisan. Nah, aya cau ieu mah asakna kakara asak kakara barudo gitu tah. Geus leuwih tina barudo geus asak tah. Tapi ieu mah geus taruktuk geus tutu geus buruk gitu. Nah, lamun jalma anu ngartikeun lisanul hal mah ngaraharkeun ieu heula moal anu ieu. Anu geus taruktuk teh. Urang jawabna gegeroan ka aing. Mang, aing heula dahar bisi kaburu-buru, tak kitu mun didahirkeun mah. Si itu mah mising teu didahar ayeuna ge 2 poe deui kuateun. Inget cenah ke sore keburu. Mentak ka ya apa inget teh ka dieu. Gitu. Ayeuna orang liwat kenteng masjid nyerok. Terus liwat. Aya lisan heula eta teh. Ari kerja manu bener mah. Waduh, kenteng murah we.
Rek macul pertama, terus mau pacul. Dengan cara aja lah. Ngansap nak, ngadain ngalisan hal. Omongan kenteng dikit, mang. Anu mangul pacul, uing nyeter murad tebotah. Pun murad aing popos juga. Amulis popos itu nak, lespang masjid deh. Tereng, kau pohon kehujanan. Mata kartiun, tarik naik, omekan ini. Tapi kalau lu ngerti mah tentang masjid tremor ada di tengah DKM ini. Kita mau beluguk tuh ngerti kan lisanul hal itu. Lisanul hal itu gitu. Lisanul hal teh hampir mirip jeung dilalah. Eta lisanul hal teh kan. Ayat dilalah wadnya, ayat dilalah tadomun, dengan dimantekan ayat dilalah. Jadi hampir dilalah itu teh. Tapi itu mah disebutna lisanul hal. Jalma datang ka urang. Bunguna teh geus ngolter. Yo, ieu bunga teh pias. Nah, kurang kan orang ngerti, oh ya jalma teh lapar ya, lapar. Jadi tak omongan keayaan jalma bias ngeleter, tak ngeleter jeung bias teh ngomong. Kumaha? Mang, ieu jalma teh lapar tah. Jadi ngokot dahar minum. Nah, siok ini cok minum heula. Darula kemawa ka ditanya mana orang mana. Saya itu jalma ngerti karena lisanul hal. Itu lisanul hal. Tak ieu lisanul hal hakikat mah buat Allah ya. Lisanul hal hakikat. Ulah belaga bego orang teh gade. Tapi ngerti jalma geus ngeloktot lapar jangan. Alati anu ku sifat dibuka itu lati lahu kasih salik. Nah, lisanul hal hakikat dibuka ka itu si salib. Sir kudu lompang anjeun. Wajib dijeng kudu nemen-nemen anjeun bisari dina lompang. Latakip ulah eureun anjeun. Lamun dibasakeun ku urang, hei sial lompang. Sing lompang tong cicing sia didinya. Nah gitu, lisanul halna dalam diucapkan. Seperti tadi, saya mau geus buruk, mang uing heula dahar. Si itu masih jadi dahar ayeuna ge. Dua poe kuateun uing mah buruk burito geus. Tong ke puting gitu. Sir wujudi fi syairi latakif. Itu dalam diucapkan ke bahasa lisan orang mah. Fa innal ladzi mangkasana perkara tatlubuhan nyupri anjeun kana itu lagi. Wa huwa itu lagi eta usul ka usul anjeun ilal maula ka pangeran. Wa ada murukuni qalbika jeung henteu condongna hate anjeun. Ila sayin kana hiji perkara suau salian ti Allah eta ama maka hareupeun anjeun. Lombang geus singaan tong cicing di dinya. Tujuan jauhkeun tuh. Masih kan dihareupeun. Pala takib mangka ulah eureun anjeun inda madina perkara kusipanu dibuka itu maklaka ka anjeun. Bisi orang jadi ahli zikir, tuluy nu cager, datang horikeun adat, betah aing aya horikeun adat. Tong cicing di dinya tuluykeun, lain eta tujuan. Zikir jeung wirid, loba ibadah lain arek nyangan keanehan, keahengan, sangkan jalma arane. Lain rek nyangan usul ka Allah, jauh keneh usul ka Allah. Wala tabarrujat jeung henteu nembak. Ada harap tersnadahir laka ka anjeun mahasinuha. Wala tabarrujat jeung teu pati-pati nemrak gitu tah. Ada harap tegasna teu pati-pati dahir laka ka anjeun mahasinuha pirang-pirang kabagusanana itu mukawanat. Naon dawahirul mukawanati. Nah ieu pirang-pirang dohirna mukawanat. Asal mah pirang-pirang mukawanat anu dalohir begitu kan. Ya maksud nama dohirna mukawanat.
Kata siril kholqi seperti nalukeun jelema. Kata siril kholqi seperti nalukeun jalma laka ka anjeun. Allah teh nalukeun jalma ka urang, nalukeun makhluk. Jelema pramana atawana sapi rek dipuncit ngamuk. Gupayana ku urang teulik nyampeurkeun. Gitu. Wa iqbalihim jeung madepna itu si kholqu makhluk teh alaika ka anjeun maradep beungeut jelema koyok daratang percaya ka anjeun ngaji minta doa minta barokah urang wa tawassuati jeung kajemaran di dunia dina dunia wah jadi zaman jembar ku dunia pohar itu pokona wa duhuri khawarikil adati jeung dohirna pirang-pirang khawarikul adat urang teh boga wawasan sangu saboboko mahi 1000 urang gasolin cangkang cau teu kabawa ku opatan wah kuah dalat teh kabeh makhluk asal disebut bukti umpamana ya ta eta teh zawahirul mukawanat termasukna teh torojo teh ya kana handi urang tah kata siril hayawanati seperti nalukeun pirang-pirang hayawan muling sapi anu linghas jadi jinak kurang usap cekel celina jinak geus wal masil lempang alal mai dina cai kos engkang-engkang amparkeun sadara salat di dinya patarobu'i jeung sila fil hawai di awang-awang apa lain dina param di mana hiber dina mega di luhur cicing upamana ya wal itlai jeung ningali ala asri khalaiki kana rahasia-rahasia makhluk daun ieu tamakna keur ieu makhluk ieu keur ieu tangkal ieu mah keur ieu dibuka ku Allah taala wa huwasil wujudi jeung katangtuanna wujud wa taksiril qauli ngalobakeun nu saeutik saisa cangkir mahi ku 100 urang sebuah kabeh minat to'ami tina kadaharan watayil ardi jeung ngalipatkeun bumi ka Mekah salengkah nepi modu wana widalika jeung bangsana anu geus ditutur mimma tina perkara tamilu anu condong naon an-nafsu lahu kana itu mah walah pokona wa loba kaahengan anu dipikar resep ku nafsu illa nadatka angin ngagero ka anjeun naon hako ikuha hakikatna eta mukawanat ay bawatinuha tegasna batina eta mukawanat nidaan maknawiyan kalawan panggero nu bangsa maknawi wa ilam tas'ur sanajan teu nyaho anjeun di kana itu nidaan maknawiyan innama nahnu pastina ari kami eta fitnatun fitnah ay ibtilaun tegasna cocoba wa ikhtibarun jeung tegasna cocoba fala takfur mangka ulah katutup anjeun lamun haid makhluk lamun haid datang kajadian aheng kahebatan ya. Eta teh aya panggero di mana tina hakikatna eta perkara urang ka sawah pare keur koneng datang ke atopan waduh pare teh koneng euy isuk pare panen dia teh moal silila ya bunga hate tah singet pare koneng teh ngobrol hakikatna mata batinna kumaha nahnu fitnatun fala takfur awas mang memboga pare uing jadi fitnah pikeun anjeun ulah katutup ku kami sehingga anjeun resep ka kami poho ka Allah sing ingat kami koneng aya nu ngonengkeun kami teh ya buahan pare teh aya nu ngabuahankeun
kami resep mah tah gitu sebenarnya. Urang zikir bisa ngapung ngapaksancang. Eta ngapung ngapaksancang teh ngomong, nahnu fitnatun fala takfur. Gitu. Fala takfur mangka ulah kapitnah anjeun bina ku kami. Wala takif jeung ulah cicing anjeun inda di kami. Wala taj'al jeung ulah jadi anjeun ulah ngajadikeun anjeun nafsaka kana diri anjeun rikon kana jadi abid lana bikin kami. Kade maneh ulah jadi abid aing. Urang boga sapi meni lintu. Aduh aing resep kana sapi lintu ya. Ngomong sapi lintu. Nah nu fitnatun fala takfur. Awas mang uing jadi fitnah keur anjeun. Tong mentok di kami. Kade hate bisa kaurugan ku aing. Katutup ku aing ya hate. Balas resep kana sapi lintu poho ka Allah. Sing ingat kade ta kade mana diri ulah jadi abid aing wala taj'al nafsaka rikon lana seperti aja kan lamun urang mahabah kadinya tah eta teh hatena teh torek nyarana teh ngadenge kana naon kana lisanul halna kana nidaan nawian matak torek hate ge anu panyakitan torek lolong piru hatena ayo jam ditanya ku Allah terang jawab keur lempang suku maneh gerak aing ngagerakeun atau maneh mau jawab deui tengah deui nya gitu saya teh naon nu kitu teh ditanya tengah jawab torek kitu teh urang ini ka sawah pare montok rasa ke kadinya poho ka Allah tah torek kitu teh tapangkeun nidaan maknawian patah tajibu mangka kehalangan anjeun binaku kami anillahi ta'ala ti Allah ta'ala li anna dalika karena sunah itu kapitnah ku akwan sangeunna kapitnah teh fitnatun damana eta kufrun tutup-tutup li akil mun'im kana hakna anu mere nikmat wa syukru ni'am jeung ari syukuran kana pirang-pirang nikmat teh eta bil iqbali kumadab alal mun'im ka anu mere nikmat kitu. Paling rodu mangkarnya balieur anu kitu mun'im eta bilukupi ku cicing ma'ani ami sarta pirang-pirang nikmat. Lamun urang ayeuna mentok dina nu dipikaresep ku urang ta eta teh ngaranna naon kufur nikmat. Ari syukur nikmat teh kumaha madep ka mun'im. Mantak syukur hate mah nekadkeun yen ieu nikmat teh ti Allah gitu. Kita cukup menggunakan nikmatnya di orang dina jalan Allah. Hari itu nekad ya menang aing duit teh usaha. Kudu ti Allah ieu teh. Digunakan kurang di jalan Allah. Tah kitu kuduna syukur nikmat teh. Akasa ngabalikeun musannif al-matluba kanu disupri. 21. Pola buka ari nyupri anjeun minhu ti Allah ittihamun eta goreng sangka lahu ka Allah. Aduh. Gurusti wae. Minta ka Allah teh goreng sangka ka Allah. Mungkin tukang minta orang. Kan cek Allah cenah odo nes terjeblakum. Kumaha cenah teh. Cek Allah aing licet hati buta penta menya cita calon menos ka maneh aing cek Allah. Nitah ma'rifat dengan kusifat keabdian odo nes terjeblakum. Iya mah ingat menta ari marifatan henteu aku sifat keabdian henteu di menta sia ka aing ari teu boga mah dibere ku aing kumaha berarti kudu nyaho ka Allah jeung aku sifat keabdian abdi teu boga nu boga teh Gusti matak abdi nyuhunkeun ka Gusti kitu ngaku sifat keabdianana ngaku teu bogana tah pentingna manyahona ka Allah jeung aku teu bogana li masalah mentana lamun bener dititah menta ku Allah mah aya hadis qudsi lamun anjeun katungkul ku dikir ka kami nah hadis qudsi sehingga poho menta ka kami maka anjeun anu katungkul ku dikir poho menta teh bakal dibere kupang bakal dibere perkara pang alusna nu dibarikeun ka nu marenta tuh sebenarnya mah kudu menta dikir katungkul ka Allah nyahoan Allah gitu aduh ieu tola buka minhu ittihamun lahu minta
anjeun ka Allah goreng sangka sia ka Allah goreng sangka non yang ka moal mere lamun yang karek mere mamamen ta urang lamun nyaho Ki Umar teh mawa sangu keur urang hiji telepon rang cek Mang Haji Bakri teh tah hodam aing Ki Umar teh nganturan sangu ke mana ketemu kau datang minta mau lah beja tapi genurang misal mau minta lamun nyahorek mereka orang mau minta baru orang minta orang minta cina Allah sugana mere kuas kejauh nu tadi nama mere jelma mah dipenta terus mah jadi mere eta mah dipaksa jelma hari Allah benang dipaksa gitu mau mere sing nyaan sia teh minta nangrah mere Allah makanya dipaksa Allah Kena itu kita ngadoa, kita ngaku sifat keabdian, jeung makrifat ke Allah, lain masalah mentana. Lamun menta, kenapa menta ge disalahkeun. Geuning ya aya talabu kaminu ittihamun lahu. Enggak ada menta urang maling goreng sangka. Nu kumaha jang anu ittihamun lahu? Ngagebrak musan dia ke tukang ngadoa. Ya. Jalma anu goreng sangka ka Allah menta teh anu menta na henteu liidharil ubudiyah. Tujuan ngadoa ka Allah teh liidharil ubudiyah. Tah nu teu liidharil ubudiyah mah goreng sangka. Ari menta na liidharil ubudiyah mah teu goreng sangka. Gusti abdi paparin rezeki nu jemar. Meureun mun diucapkeun make abdi teh lain nyangka Gusti moal mere. Ngan menta teh abdi mah ibadah we ku menta nemongkeun abdi butuhna ka Gusti jeung nemongkeun abdi teh teu gaduh Gusti nu gaduh jadi ngaku fakir Allah sugih gitu jadi ngadoa teh ieu teh fakta nu berbicara bahwa urang boga tekad kuring fakir Allah benar mata doa anu teu goreng sangka teh jang hiji li idharil ubudiyah kadua kiaman dihukukir rububiyah katilu li izharil faqih. Wah, ilmu doa itu. Urang ngadoa teh disarogeun bab doa na kajengan. Keteker ngadoa aing tos ngadoa cenah. Padahal mah ngadoa macakeun doa teh mah. Dari doa mah kudu aya makrifat lah ka Allah. Karena di doa teh amrun ma'asti la wa aksuhu doa wa fit tasawufal timasun waqa'a. Itu mah gitu kan. Doa teh nita ka saluhurkeun ka Allah ka Allah. Nita Allah mere ka urang tuh kan eta teh doa. Lamun nita ka sana pun amar ngaranna, matak Allah merintah salat mah amar. Aqimu ka salat ti Allah ka urang, amar ngaranna. Lamun parentah ka sesama iltimas ngaranna. Hari ini teh sopan mah. Anu suul adab matak doa teh jang aya doa nu suul adab. Aya doa nu goreng sangka. Timbul di mana doa nu goreng sangka jeung usul adab teh timbul tina hatena jalma nu teu makrifat ka Allah. Nah doa bari teu makrifat ka Allah, doa na moal salah suul adab jeung naon? Nah, goreng sangka penta Allah nyaan rahmare ka urang. Gede Gusti abdi teh ripu jadi kikiting. Nang katumahan Allah ripu ka urang. Cek Allah sia teh ripu teh ku aing ribu gendang teh bebejar ripu sakal Gusti ripu gitu. Batur mah anu malawartos abdi ka Gusti, ngawartoskeun kabutuh abdi ka Gusti. Gusti ge langkung uninga kana pangabutuh abdi. Manyuhunkeun abdi ka Gusti sabab Gusti bageuran. Awan pisan abdi munuhunkeun ka jalma anu bageuran. Sarua jeung yang takoret. Abdi mah ayeuna bade katungkul ku dikir moal menta ka Gusti. Tah eta ruya alus. Urang mau ditur menta marasaan teh. Mun ngaduaun, kada cenah sebut cenah bapak aing kan kesebut ieu. Dina ijab ini. Dia cenah doa ka anu, bapak aing teh kesebut itu. Apa? Sampai aji babang. Jadi doa teh kan aya doa goreng sa. Doa anu teu make dasar makrifat terjadi karena doa goreng sangka jeung doa suul adab. Lamun doa make makrifat hatena hiji doana li izharil ubudiyah.
Ngomongkeun sifat kaabdian abdi mah Gusti ibadah we kumenta lain betul-betul teuing depan dasar. Jadi ngomongna lain kana anu diperintah, lain kana musabab, tapi kamu sabi bukan itu. Allahumma inna nastaghfiruka bi annaka kunta ghaffara yursilis samaa alaina midrara. Geriak hujan. Tolong ya dia. Allahumma inna nastaghfiruka bi annaka kunta ghaffara. Terus doa. Enggak gimana hujan mentawa ya kalau ibadah yang aku minta. Sehingga datang hujan terus ibadah wala kudu eureun. Lamun doa anu karana pangabutuh manusul adab jeung goreng kami tadi. Allahumma inna nastaghfiruka bi annaka kunta ghaffara yursilis samaa alaina midrara. Geriak hujan eureun ngaduana da geus hujan. Kunaon eureun ngadua? Lamun minta wae aing sieun banjir bawa. Geus dibere cai aing minta wae sugan sieu teh rakus. Eureun eta mah hujasat sato nu bukti mah ngedul. Nu bukti mah teh maksud ibadah Allah taala nyumponan ka hayang ari geus cumpon ka hayang eureun mintana. Krekus dicumponan ka butuh naon itu terus ngadua mah ibadah Gusti abdi mah. Dan butuh nu disebut ku abdi ibadah ka Gusti ku ngadua li izhari rububiyah. Atawa kiaman buku kirububiyah nyumponan hak Allah taala kuring abdina Allah Gustina kewajiban abdina ngabdi ka Gustina tuh kan abdi menyimponan hak Gusti ieu mah aya kiaman buku kirububiyah atawa numarifat mah ngaduana lidar pakoh abdi mah Gusti ngaduaan ka Gusti teh lain samata-mata disuhunkeun tapi abdi mah ngaku abdi butuh ka Gusti nu matak nyuhunkeun teh itu kadorong ku ate anu butuh abdi ka Gusti lain butuh ka anu diperintah minta duit butuh duit orang mah kalona teu butuh tuh nyangka bodoh ka Allah Allahumma inna nastaghfiruka bi annaka kunta aya ari yursilis samaa wae mah teh cenah hujan terus rempak garing banjir menya Allah belegug yursilis samaa teh ari geus cukup mah keur nyanyian sawah mah diganti kan aya ijabah doa bi ghairi ainil matlub ijabah doa teh aya dua bi ghairi ainil matlub jeung bi ainil matlub minta hujan dibere hujan ayeuna geus cukup eta cai keur macul urang yursilis samaa teh wae diganti ku Allah ceuk Allah aing moal ngahujanan sawah maneh ayeuna mah rek ngahujanan hate maneh ku ilmu ku rusdu ku hidayah belegug gitu jangan bodoh Allah teh bisi banjir cenah gitu bab doa can diaji itu bab ijabah doa jadi ijabah doa teh aya lebih aya matlub aya lebih ghairi matlub gini aya doa anu ijabah nu aya matlub tah ijabah doa nu aya matlub teh ieu teh dibikeun ku Allah ka jalma anu rohanina di hadrat Allah atawa anu keur makompana nu makompana bi aya matlub doa ka Allah hati orang dari pana minta hujan bener tapi sanajan minta hujan terus di nama kompana ge da Allah pinter moal mere hujan wae ari geus pugut balongna pinuh mah ku cai diganti ku naon ku nur ma'arif digantina aya anu menta Gusti pajukeun usaha abdi gitu urang meminta maju usaha Allah taala kalaka projol urang boga anak pinter soleh tah ijabah doa maneh minta usaha maju teh anak soleh tah cari pinter ubrak datang boga budak tarasaan aing kitu ijabah wae tuh datang budak soleh beri pinter ta eta teh ijabah doa berama sia macan dipajukeun usaha mah euy cungah cingeus kitu mah jigana mabur ti aing teh kawas teh misal budak anu soleh budak soleh pinter gede milikna beungar budakna dicukup ku budakna bapana teh
Usahana mamojret we bapana madar dibereane ku anakna. Teu jawab doa sebenarnya. Ngan teu ngartieun. Kana minta duit, hayang duit kan datang teh. Ari teu datang duit marasan teu diijabah. Ari nu beger ini anu matlub nu mana jang nu makomparku. Lamun ngadoa jam'u di anu matlub, lamun ngadoa parku di gari anu matlub. Biasana tapi na, teu pasti tapi. Tak lamun ngadoa hayang ijabah bi anu matlub, urang Gusti hayang anak soleh. Bener hayang anak soleh ye. Sing pana ngadoa anak hatena. Dina makompana, ngadoa nama kompana bi anu matlub. Ngadoa di nama komparku seseueurna digeri anu matlub tapi apa nu anu matlub nage tawan ngarti kana ilmu doa teh kudu sing nepi ka dinya ngan intina ngadoa teh kita ngadoa teh kumaha kita nyaho ka Allah jeung kita ngaku sifat keabdian lain masalah punta-puntana ari urang inget mah kana kita minta ku Allah ari maripatna jeung ngaku sifat keabdian teh jadi ngadoa nasul adab sehingga tolabu kami nu ittihamun lahu teh dinisbatkeun ka jalma anu ngadoana henteu dibarengan ku nur ma'arif catat dinya so ari make nur ma'arif mah menta ge alus terus singket kalau menta malah kumaha makom lamun makom doa menta terus tapi aya makom tengah doa ge jang makom taslim emut guru cenah kuring magis tara ngadoa ka Allah. Cek si muring geuning guru anu manta doa sok ditulis. Doakeun cenah abdi teh anu di cenah urang tuliskeun mana? Lah cenah dituliskeun saya teh ngarah atau heuneu cenah minta doa. Kumaha atuh cing teh? Guru sarenkeun ka Allah Gusti teh ieu jalma teh kieu nya sakitu. Sareng entah. Dikirna geus la ilaha illa ana fa'budni. Waduh, coba sok. Dikir mah juga bener kan? Kotur mah tingkat itu, tapi cenah santri mah ulah tuturut tinggal doa we cenah kada. Wah, aya makom taslim mah terang doa aja. Ini soalnya jalma minta doakeun anu tajali we ka Allah. Karena sifat ilmuna, uninya Allah kana kaayaan ya jalma. Ini cukup segitu. Eta doana teh. Dipanggentakeun teh henteu taslim we mangga jangakeun Gusti teh segitu eta dibere ruh ka tasliman urang mah ari teu diperintahkeun mah rasane aduh teu afdol itu menta ge teu nanaon jadi nah alus menta alus teu menta ieu teh sapan di dinya teh nanti ikhtilaf alus menta alus teu menta cek sakawal alus teu menta jalma teu menta ciri taqwid ka Allah pasrah sumerah ka Allah taala jalma teu menta husnul adab cek sakawal alus menta naon sababna ari menta teh ijabah ad-du'a mukhul ibadah kan alus kana menta da diparentah walau ge menta ud'uni astajib lakum dina ngadoana li dari ubudiyah aya istilah ulama alus ngadoa cek sakaul alus teu ngadoa tapi aya kaul nu katilu kumaha makom we tah mah eta anu adieu teh nya kumaha makom we tah mah mun makom doa ngadoa atuh lamun makom taslim teu bisa dipaksakeun taslim geus mah ngadoa makom taslim teu ngadoa aya diskusi sajal manu katungkul ku dikir ka kami sehingga poho menta ka kami maka dibere ku kami ku perkara nu pangalusna nu bikeun ka marenta susah ka diskusi itu teh berarti teh kudu menta wae nah ayeuna menta jalma lidari ubudiyah loba mentana loba ibadahna alus di jero aja dua lagi alusnya alus sering geus kanyahoan ilmuna bae ke maneh mentara kitu ge teu naon Yastadta catatan eta talabuka minhu ittihamun lahu dinisbatkeun ka jalma nu teu boga modal makrifat mentana goreng sangka ka Allah. Ari anu makrifat mah moal goreng sangka ka Allah sing menta ge. Kade itu termasuk
hikmah ieu teh termasuk hikam anu puyeng ya lamun pikiran ku akal nepi kok nya. Kocek dina Quran uduna astajib lakum. Tapi cek di dieu talabu kaminhu itiamun lahu bener mana mending nyekot Quran mending hikam teh. Padahal Quran bener hikam bener. Tapi tinggal sakilas juga bertentangan. Gegabah. Moanya tuh Ibnu Athaillah teh mujtahid hakikat. Ahli Allah, waliyullah, kakasih Allah, ma jauh hati nanti Allah. Jalman untuk jauh hati nanti Allah, langkah salana. Sasauran tadi hadrat Allah rohanina, laga gabah. Dianggap tentang Al-Quran, bener dua nanti. Justru telah buka menu itu hamun lahu, tekernya jelaskan udone astajib laku. Kita apal, cek nu pinter, lain kalau diadukan. Lu diadukan ku aing kitu kumaha nu bener nih. Kalau Quran lah, udone astajib lakum, coret teh tamat coret teh hentang. Kok gabah waswani nyoret. Saruk sidang di hadrat Allah teh jeung Ibnu Athaillah. Nyalakeun Ibnu Athaillah sanggup teh. Sanggup aing. Tah, ayeuna mah geus karti kurangnya. Ari ningali kana logat harfiah nama bertentangan. Yakni ngejamu sanid anal murida kana sanyana si murid. Ketayan bagi perlu lahu ka murid dan ayas tagila katungkul murid. Fi hali sulukihi dina tingkah sulukna itu murid. Bima ku perkara yuqribuhu nu ngadeketkeun itu ma ku ka itu murid. Min malahu ti pangeran murid minal a'mali sholihati tina pirang-pirang amal soleh. Wa yasghulu jeung katungkul naon qalbu wa tanati si murid bitalabi kumenta li syai'in kana hiji perkara minal asya'i tina pirang-pirang perkara. Ya nadalika karena sejen itu tolab eta madmumun dicacat. Qati'un anu megatkeun anillahi ta'ala ti Gusti Allah taala. Fa inna talabaka mangka sejenna nyupina anjeun minuti Allah. Ajar sukoka kana yang ngarizkian Allah ka anjeun bilekuti kalawan kadaharan. Allah di anu yu'inu kanulungan itu ladi ka anjeun. Ala syairika kana lumpangna anjeun. Ala syairika kana tarokina hate anjeun. Kitu jeung syairika. Lumpang teh. Wa yasi'a jeung ngalegakeun Allah alaika ka anjeun arrizqa kana rezeki eta tuhmatun goreng sangka min kati anjeun lahu ka Allah. Tuh. Ulah katungkul ku menta ka Allah tapi kudu katungkul mah ku perkara nu matak kadeketkeun ka Allah tapi menta ge adi matak jadi deket mah tek bae sing getol menta anu mentana li dari robu dia. Jadi ya jang anu teu kaasup ittihamul lahu teh doa mana? Doa li dari ubudiyah, doa li dari faqih, doa kiaman di ukir rububiyah. Eta tah. Doa nu ma'rifat ka Allah taala memeuli pasti tilu, li dari ubudiyah, kiaman di ukir rububiyah, li dari faqih. Ngadoa teh nemongkeun ka butuhna abdi ka Gusti, lain sama-sama nu dipenda. Ngadoa teh himpunan hak Gusti, ibadah we abdi mah himpunan hak Gusti. Anu lidah lubu dia, ngaku sifat keabdian, abdi teh abdi Gusti. Ayeuna ngabdi kunaon? Ku ngadoa, sabab Gusti nu warang ka abdi, abdi nyengkonan. Mantap kita ibadah ku ngadoa. Rek dibere rek kitu, menta terus. Dalam masalah diberena. Matak aya keterangan ti ahli tahqiq sajal manu menta bari hatena condong kana ijabah eta ciri jalma cacat ubudiyah. Kumaha cenah. Riweuh itu. Condong kana ijabah. Ari ijabah lain. Condongna kudu ka Allah. Menta dina ngadoa teh urang teh menta ka Allah, condongna ka Allah ulah kana naon? Kana ijabah. Mun condong kana ijabah, ciri naon? Ciri nu dituju lain Allah, tapi naon? Kacumponan ka hayang nafsuna, ta eta. Sia mah ngadoa ka aing lain ngabdi ka aing cik Allah, nyumponan ka hayang sia, ieu mah ngadoa teh. Jiga na we kabeneran aing nita cenah, mobok meung goroon. Aduh, bener kudu cerdas ya, reka jika majang ulah kegapasnya.
Namun cerdas sabahadeuna bisa ngardian hikam. Geus catatan eta bisi bingung geus. Itu hamun lahuma dinisbatkeun ka jalma anu ngadoana teu didasaran ku makrifat ka Allah. Geus kitu lah. Lain nentang uduni astajib lakum kade itu hamun lahu tadi telah buka hikmah ka 21. Catatan kumaha eta ieu pardu sungkul ieu teh. Ya mau kana yang singana Gusti Allah eta layar zukuka dengan rezekian Allah taala ka anjeun. Idla wasakta karena lamun umandel anjeun bihi ka Allah fi salimana fihi dina nepikeun pirang-pirang kamanfaatan Allah ilaika ka anjeun min gori sualin tina teu kudu menta pataya konta jeung yakin anjeun anu sana Allah eta alimun anu ununya bihajatika kana pangabutuh anjeun qadirun anu eta nu kawasa ala isoliha kana nepikeun itu manafi la ka anjeun lama tolabta kang teu mamenta anjeun menuju Allah. Saya anu kana naon tuh kan lamun anjeun umandel jeung yakin Allah ngeunaan kana pangabutuh urang mamenta moal lamun umandel mah jeung yakin mau kudu menta ka Allah taala eta hujanan. Hawaban itu dipenta orang di berenya, dengan kurang itu dijatin dalil itu kena taslim, karena takdirnya hati. Jadi batur mah ngadu akal di sana wungkul, mitah Allah teh, walah hati nama boro-boro, wawanianan pisan aing mitah Allah, gusti. Kontak pasrawe, gusti. Saking takdimna ka Allah, tewantun berangsungkeun isin ku gusti. Semua Gusti we abdi geus. Oke itu nu husnul adab. Urang mah pedah boga duha goreng oge meuni dijual Gusti pantas duha abdi teh. Ingat deui jabah wae. Doa pugu duha maju. Agul menikatnya disebutan diadupun Allah. Marukan Allah teh apalin keur duha urang celang-celang ulin teh ka mana daek. Al-Jawad, Al-Karim, yakin Allah bageran. Kan Allah teh ngabogaan asma Al-Karim, Al-Jawad. Yakin. Kan urang jadi datang kana bageran tak kudu menta. Tong menta sia teh mah ngartieun kana pangabutuh urang gitu. Kege mere temen ge. Urang boga ceuli sisok. Fungsi menta urang teh ka Allah, menta heula teh. Diceulian ka Allah henteu. Ieu mun bapana ge teu pernah menta-menta acan sakitu. Gusti anak abdi teh rek lahir celian henteu kan. Tapi gubrak deh. Disukuan. Padahal macan butuh suku teh. Geus aya suku. Cek Allah da bisi butung ke sampai gede rek lempang. Padahal mun ngitung kitu mah. Da can butuh lah disukuan. Engke kira-kira rek lempang nawa suku. Can butuh. Henteu. Tementa orang Allah mere da bisi nyaho butuh. Rezeki rek dahar ku budak urang teh ampun teh. Pabrik susu geus dijieun ku Allah teh. Nyeun urang Amerika otakna sina pinter. Nyeun pabrik susu tah geus dijieun satahun deui kalahir eta can kawin-kawin acan urangna mah keur dahareun anak urang geus disiapkeun ku Allah. Nanti ditapakuran ku urang. Loba anu teu dipenta Allah mere. Perasaan teh pedah neangan aing cenah menang sote. Kore teh Allah teh kitu mah pedah dipenta mere nya. Mun dipenta mere mah kore teh kitu mah. Nah, ana Al-Karimna, Al-Jawadna. Candau kieu dina Al-Jawadna. Lamun urang maca asma-asma Allah, aduh era lah ku urang teh ampun. Rek ngadoa ge peperdeyan. Sok sieun teuing teh teh. Kasubsul adab nu matak ditilaman teh heula aing teh nyaho Allah teh Al-Karim, Al-Jawad. Tapi nyuhunkeun teh Gusti ieu mah lain sama-sama disuhunkeun ibadah we ku nyuhunkeun abdi teh. Ngaku abdi pakir Gusti matak nyuhunkeun ari teu menta mah abdi teh bisa disangka abdi beunghar. Sehingga teu menta ka Gusti. Jadi nyuhunkeun ka Gusti teh timbul kadorong kuat teh anu ngaku pakir. Lain sama-sama anu di entana. Kitu pan. Eta li idharil faqih nu kitu ngaranna.
doana. Patola buka jeung ari nyupri anjeun lahu ka Allah. Di antat luba ku yang nyupri anjeun. Kurbaka kana deketna anjeun minuti Allah. Wajawalal hijabi jeung kana leungitna halang an ka ti anjeun. Hatta tusahidahu sehingga nyaksi anjeun ka Allah bi aini qalbika ku panon hati anjeun. Eta gobatun samar min ka ti anjeun anhu ti Allah. Ari anjeun men talengit hijab tina hate, ciri anjeun hate teh mahjub. Naon sababna? Lamun teu samar maka Allah mamen tadi leungitkeun hijab mah idil hadiru karena ari anu hadir eta layut labu tar di teangan anu hadir. Ka mana sia teh neangan pulpen eta dicekel ku mana? Belagu ku si kabayang. Karena neangan anu hadir urang lamun bener hate teh hadir di hadrat rububiyah Allah. Mamen tadi leungitkeun hijab ka Allah mah bagi serasa hadir di hadrat Allah. Netak anjeun men tadi leungitkeun hijab ge ngarumasakeun mahjub beurna. Patola buka jeung ari nyupri anjeun diberi kalian Allah. Menta ieu mah ka makhluk ta ieu jang mimiti deui. Diberi kalian Allah. Sok menta urang duit ka bapa li. Wah ieu. Minal agrodi tina pirang-pirang banda ad-dunyawiyah tina bangsa dunya. Wa zakhori fiha jeung kapaesna itu dunya, wa manasibiha jeung kapangkatan itu dunya. Paminal mukasafati jeung pirang-pirang mukasafah wal karomati jeung pirang-pirang karomat wal ahwali jeung pirang-pirang tingkah urang sok menta disebarkeun hate wal makomati jeung pirang-pirang makom urang sok menta yang ditepikeun kana makom mukasafah mu ayana likillati eta likillati hayaika karena saeutikna kaera anjeun menuti Allah sting menta kalian Allah teh eta teh kurang kaera cenah. Culangeung meureunnya. Astagfirullahaladzim. Idlau hasala kalamun hasil ka anjeunna hayaun kaera min hiti Allah. Lamal tatata tangtu moal ngareret anjeun moal ngaliuk anjeun ila ghairihi kalian Allah. Wa tamadda jeung anjeun saean kana hiji perkara siwahu kasalian Allah. Lamun anjeun neangan kalian Allah. Tah eta teh kurang kaera. Menta ka makhluk. Susah. Ari Allah beunghar makhluk fakir, ayeuna menta ka makhluk. Urang teh nyaho Allah taala menyumpanan rezeki urang menta ka makhluk ayeuna. Kuduna mah era teh. Para kusaha era ku Allah kudu. Nah, aing minta ka makhluk ka Allah kudu mentana. Karena nu bogana makhluk ya Allah. Kata bapak teh, mau daekeun mere lamun ku Allah teu hayangkeun mere. Mau matak mere lamun ku Allah taala teu dibogakeun pikeun merena. Tuh, Pak. Nah, ulah tuh minta ka makhluk, lain ulah kade hate gitu ya sebenarnya mah. Telabna hate, awak teh gidig ka bapak rek minta bekal. Jadi harus ditegaman ku makrifat ya menta ka makhluk dinisbatkeun ka jalma nu hatena teu makrifat ka Allah nu teu dibarengan ku muraqabah ka Allah kurang ka era eta teh sanajan menta ka makhluk dibarengan ku muraqabah jeung makrifat mah teu kaasup kurang ka era ngan saurang ditilaman ku dia ge aing menta bekal ka bapak tapi bapak teh makhluk Allah nu bakal nyimpen kabutuh kuring Allah mengabutuhkeun hate kuring sa Allah nu bakal nyumpuneun ge Allah ngan suganna Allah nyumpunan kabutuh kuring teh mahalu duhurna bapak teh yakin lamun dibogakeun keur merena sarta dihayangkeun merena ku Allah taala tang teu mere ka kuring lamun teu dihayangkeun mere kajen boga moal mere atawa hayang mere tapi teu dibogakeun ku Allah tek naon anu dibikeun init ka imah teh Assalamualaikum Pak abdi teh minta bekal rumah sandren, duitnya temetot dina pesak teh 100 juta. Ladang ngajual sawah kamari. Ieu mah duit ieu mah bisi teh nyaho mah keur anu payahna sia mah jig buburuh macul ka ditu rek sandren mah. Arek keul urang ka bapak mah. Ku Allah euy bapak aing teh dihayangkeun mere. Mun keul ka bapak teh aing teh karekan keul ka Allah. Selain ti dieu nyumpunanana teh. Di mana teh Allah? Penumpuanan ari hejja Allah taala teh kana pangabutuh urang nguji iman
Ya cek Allah iman maneh teh tah sakitu buktina diuji ku aing teu dicumponan ka hayang ge geus kakalepekan sia teh dengan dukun. Nyesa harus ya nyimpang tina keyakinan kauing iman maneh teh rapuh tah loncer du apa maneh teh kakar diuji sakitu ge geus ku pakelepek wani ngewa ka kolot sia padahal haram cek aing boro-boro ngewa komo nyarekan gitu ya nyarita saluhureun gede haramkeun ku aing wala takul lahum bi'uf itu kan bahasana his ka bapak sakitu ge teu meunang ka inung bapak ayeuna kowe nyarekan pada teu mere manes sanggup nigaya maksiat ka aing ku aing diuji ciri iman rapuh sia ini teh ke pesantren sia sing bener ngaji itu kalah kuhul aing ka bapak pada teu mere. Nah, itu lamun make dasar ma'rifat. Lamun terbagi dasar ma'rifat mah, musyrik kopi, Pak, minta duit. Hari hati itu merokobah kalau musyrik kopi itu kan sih. Musyrik kopi kumaha, Sabab bapak dianggap bisa mere, bisa nyumponan kebutuhan orang, anu tanpa kekuatan di Allah. Betul ingat aja kalau nangge. Bapak di pelong. Lisan minta ke bapak, hati nage ke bapak mana? Bapak jarah ke makom wali. Assalamualaikum ya Habiballah. Waduh, beri taklim. Ngan poho ke Allah na, musyrik hobi itu kan. Dianggap wali itu hebat, kudirina serangan. Padahal hebatkan ku Allah. Tapi lamun assalamualaikum ya Habiballah. Hati na murokobah ke Allah. Itu jadi naon-naon. Naon sebabna? Nu kahebatan di wali teh kabeh nu Allah hirup dirupkeun bisa dibisakeun pinterkeun di mana menta ka bapak dibarengan ku muraqabah jeung makrifat ka Allah teu matak jadi likil lati haya ika henteu kan kudu make muraqabah jeung makrifat. Atau buka ari nyupri anjeun min gorihi tilian Allah. Di antawajah takuyan madap anjeun ila badina sika saurna manusia. Ditatluba supaya nyupri ditatluba karena nyupri anjeun minuti tu badunas. Sayan kana hiji perkara min aradid dunya tina banda-banda dunya. Gopilan tingkah nanu pohok yang ditolabi dina tingkah nyupri an malakati pangeran anjeun. Liwujudi bu'dika karena ayatna jauhna anjeun eta liwujud di bu'dika karena ayatna jauhna anjeun anu ti Allah. Namun anjeun minta tilian Allah eta teh ciri jauh ke Allah. Minta tilian Allah teh artinya kumaha hatena nanggeuna ka makhluk teh ka Allah. Itu eta hate ge kabeh ukuranna. Minta ka bapa bari hate nangge ka bapa poho ka Allah. Eta teh kulantaran anjeun makomparku eta teh. Idza kunta kalan lamun kabuktian anjeun eta qoriban an deukeut min ti Allah taala lakana tangtu kabuktian sageur hulian Allah eta baidan jauh. Anka ti anjeun walau kunta jeung lamun kabuktian anjeun eta musyahidan anu musyahadah likurbihi karena deketna Allah min kati anjeun laktapaita tangtu ngalap cukup anjeun bihi ka Allah an sairi khalqihi jauh tina sakakarina pirang-pirang jauh tina sakakarina makhlukna Allah lakin wujudul bu'di tetapina ari ayana jauh eta kudia dipasti itu wujudul bu'di alaika ka anjeun bisyuri ku sabab ngabogaan perasaan atau kanya bil ghairi bareng jeung lian Allah aing teh bareng jeung lian Allah aing aya makhluk aya sapi aya ta eta hatta tawajjahta sehingga madep anjeun ilahi ka itu goer lian Allah teh atau labta jeung nyupri anjeun minuti itu goer patolabu mangkari nyupri kullu tegasna sakabehna talab minal muridina pireng-rengan jalma anu ngarep penusul kabeh ka Allah eta maklulun anu dielatan saun kana surabaya kabuktian itu talab eta muta'alliqan anu cuman bil haqiqa Allah awil khalqi atawa ka makhluk ilama ing perkara kan kabuktian itu mah eta wa ala wajhi ta'abbudi netepan kana perjalanan ibadah wa ta'addubi jeung adab-adaban wa tabi'il amri jeung nyumpanan perintahan
wa idharil pakoti jeung ngadohirkeun butuh. Tuh kan muridin di mana buat menta ka Allah reka makhluk pokona eta teh maklul sawaun kana muta'alliqan bil haq atawana ka makhluk. Reka Allah reka makhluk mentana pokona maklulun pikeun muridin mah. Kumaha? Lamun henteu ala wajib ta'adub ittiba'il amri idhadul faqih ta eta maklulun. Amma arifuna anapun ari anu marifat kabeh eta pala yaruna teu ningali itu arifun ghairallahi kalian Allah taala. Fatalabuhu mangka ari nyeprihna itu arifun eta lain selain itu tolab dengan makhluk ti makhluk fil haqiqati dina sunnatana wa in kana sanajan kabuktian itu tolab teh minhu itu makhluk bihasabi dohiri kalawan hitung-hitung dohir. Dohirna menta ka bapa lamun hatena makrifat ka Allah hakikatna maka Allah. Sabnaon bapana teu ditingali anu boga apa, boga sifat. Sanu boga apa jeung sifat? Allah taala. Bapa mah teu bisa nanaon. Ngan ukur sakadar tempat dohir apa? Allah taala. Keur arifin marek menta ka Allah ka makhluk ge sarua bae. Teu maklulun, tapi keur muridin, awas. Keur muridin namun menta ka makhluk, menta ka Allah goreng sangka, menta ka makhluk. Nah kitu deui kurang ka era atawana eta teh ciri mahjubatna ka Allah. Kecuali muridin teh li daril ubudiyah li idharil faqih kiaman dihukukir rububiyah ittiba'il amri teh kiaman dihukukir rububiyah itu ta'bud li daril ubudiyah ma min nafasin tubdihi wallahu